Mana sih cenai balasan Mbak? Aduh. Nah, ayo ngebales ya. Oke, jadi. Ya teh, nuhun ya HP nak. Nuhun doang. Mana persewa nak? Emang kudu disewa teh? Zaman kori mah udah gratis, nanan kudu dibayar. Gara kan duit nak. Ih, aing mah teh kudu be dibayar. Kudu lah. Geran kan kan? Ya, Tas sia 10.000. Ngeluarkan duit loba mer 10.000. Tambah deh kan ya? bara-bara teh Wah, dibayar. berarti mah dibayar 1.000 doang. Geus eta mana? Pokoknya mah jadi aing OTW jeung bikang di Facebook. Aduh. Geus sabar. Aing geura ketemuan. Duit loba pan. Aduh, mantap. Bos, iya awak ngagedean bae, Bos. Beli kopi tip. Kopi. Teu boga duit, Bos. Ampun, ingin buka anak buah ketelu pokok duit baik dong kotok sih ya. Mage, Bos. Haridang amat sih ieu mah nya. Bek, loba amat itu ya. Menang maling sih nya. Ih, kula motret ya, Met. Ih, Oh, nya menang maling gimana ta duit? sia dilatih puguh aing menang bagian, mah aing mantes ngejual sawah, Tip. Oh, tah. Atuh, beli kopi, bek. Sekalian cemilana, buka duit mah. Ih, Met, aing geus janjian, Met, ndek OTW ka stasiun Tenjo. Jajang usaha sih rintik. Atuh jeung cewek lah. Ih, Sieun ke OTW ka Jakarta ta, Bek? moal. Terus sieun naon ke stasiun Tenjo? Nempok kereta lah. Rintik. Ajak-ajakan awe mah kangkringan, muntok ke taman, nonton bioskop. Imah, mahal nonton kereta. Ampun aing mah ih. Sukumaha cek aing be, aing ieu. Geus lah, aing dekan si Benjo. Naon sah si Benjo? Nyawa motorna lah. Iya. Goodbye orang-orang miskin. Orang miskin cenah. Rintik. Hundak ya. Terus gini ya. Ngopi lagi, Bet, liur. Kedung ngopi kedung. Menang palakeun kedung ya. Malak saha? Sabe kan lewat palak bae. Siap, Bos. Rintik. Lo banget intinya. Menang ngepet murid Met. Tadi ngomong bagian sawah sih, bro. Nah, apa sih bukan anak gua? Kita buka duit, blon di ayeuna. Poho mah Met mah. Ih, motor saya. Kok yang karak manggi sih? Heh, Subek, lek naon sia? Aya sih horeng. Kula mau sret seki. Kumaha deui ge, Bek? Geus kawa jasa aing. Ngomong sih ngomong, tapi ulah kieu bae sia. Pohon aing, Bek. Oleh aing keur kieu keneh. Dasar na benjo Medan. Naon ca, Bek? Dua jelo motor aing. Motor sia. Oh, motor aing. Lain motor aing sih, motor dulur aing. Oh, Jo, kumaha lamun ku aing dinjem heula? Menang meureun? Oh, jamin jem bae. Iya mah, motor dulur aing, Bek. Lain boga aing. Emang lamun boga dulur sia kunaon, Jo? Lain gitu, Bek. Tadi aing can geus ngomong. Pan urang pilih leutik ngesulin bareng. Susah senang urang lewati bareng-bareng. Bener, Jo. Geus, Bek, cepet bae ulah gede-gede. Jahe, Jo mata sia kana duit mah, ya. Geus lah, ulah gede teuing ge. Ari dah kata mah. Aing, tong sih. Nah, lamun kieu mah kan sama-sama ngeunah. Geus nya, motor ku aing bawa. Geus gede tuh. Aing ndek balik heula, ndek dandan. Ame siga Iqbal Ramadan, oke? Iqbal juga. Buntu. Dadah, Benjo. Gimana, Bek? Wah, geus kebal aing keur nyekel duit kos kieu.
terakhir babaran doang aing eta ge menang mersen. Wah, mantap jasa. Jajan ah. Sedang saya kayak lah. Hei. Ripuh, Siti. 2 jam deui can datang bae eta wewe lah. Kieu yo teu boga HP mah hararese. Tekor be laju nama aing lah. Yang geus dangdan maksimal kieu can datang bae ya wewe. Si Subek kunaon eta ngacaprak sorangan kitu? Sabarkeun ah. Geus lah mending balik aing. Bek, sia kunaon ngacaprak sorangan bae? Terus bentumbenan dandan segala. Gagal OTW aing mu. Gagal OTW. Kunaon kitu kok bisa gagal OTW? Jadi kieu mu, aing geus janjian dek OTW ka stasiun Tenjo. Terus awewe anu dijanjian ku aing teu datang-datang. Heueuh tah. Bek, geus mending aing bae OTW-na. Nah, bener mu. Daripada rugi aing geus nyewa motor be, tapi teu dipake. Hayu geus ayo, gaskeun. Ayo. Bek, suara naon eta? Celana aing sobek mu. Hih, ku aya bae sama Subek. Geus geura salin heula ditu. Ih, eueuh deui mu. Boga aing boga celana bagus ge hiji-hijina doang. Ieu ge celana lobalan kemari. Haju terjadi gitu ya orang OTW-na. Nah, mending dikaput bebek, kumaha? Ih, aing mah teu bisa ngaputan mu. Pangkaputankeun ge nya geus ya. Hagus ge, ku ngaputkeun daripada terjadi aing OTW-na. Segera buka teh celanana. Astagfirullahaladzim. Mailop, tempo tuh. Si Subek si Mumu, dek naon eta? Ih, astagfirullahaladzim. Hoonya, dek naon eta budak dua. Ayana anak mesum eta Mailop. Astagfirullah, ompong, sia, sauzon bae. Atuh kumati ka, atuh kata nama kitu, mah ku sia tuh. Oh, sinya. Astagfirullah. Teu nyangka aing he si Mumu dadaya kanan geus kitu. Aduh. Hese mu mukana kudu make plastik. Dina ge celana diletik-letikkeun kitu ujungna. Pan keur ngetren mu celana pensil. Misal ge di masa bayu, pan di mah ujarum jeung benangna. Hong sayo. Kedang. Waduh, Tika, eta budak mereka mana eta? Pasti budak neangan tempat jeung mesmeu, yakin aing mah Tika. Geus, mending urang bebeja ka budak yuk. Ayo geura ayo. Ayo geura Tika, ayo geura sebelum terlambat. Udah, aing minta yuk. Suge kamar gua yang dibeli ciki pan di warung itu. Udah. Ih, angel. Eta siapa jo? Dibeakeun bal sih mah. Tip. Tempo tuh, aki-aki jeung ijo ke pasea. Ih, oh aja. Resep tapi nah, nempokeun nah. Ih. Masih jangan gila. Ngomong. Ih. Pelit ya, ih. Benjo berani. Ya, si Benjo kok pelit jadi binatang. Memet, binatang cenah. Emang sih naon gitu? Atuh jelema lah. Oh, karaknya orang jelema bentuk kos kieu. Atas ya lah mosret. Yo, siapa gak duit tah? Bisa jajan gitu. Iya dong. Menang di mana tah? Menang di Sirintik dong. Motor aing disewakeun ka manehna. Oh, tah. Ai selitik bukan duit menang di mana nya? Ai cak manehna mah menang hasil ngajual sawah mana? Woi, dak. Si Subek dak, si Subek. Si Subek jeung si Mumu. Si Subek jeung si Momo. Kunaon si Momo aing, Bang? Mumu aing cenah. Si Subek net, si Subek dak, si Subek jeung si Mumu dek kieu ye. Dek kieu. Ih, lain kitu. Dek kieu. Tadi manehna non muka celana dia ke si Mumu. Tika dek kieu manehna lain kieu. Ih, selalu be. Oh, tadi dek muka celana. Ompong, amer info udah bener. Maksudnya ieu naon sih? Gitu dong. Met kieu teh kieu ya. Upik. Nu bener sih, Pong. Oh, Mang, orang tadi ompong deuleu ge. Nek muka celana. Oh, 3G beneran. Tadi nama, terpercaya ngomong si Ompong. Si Tika ngomong, karena kepercaya, Aduh, geura tak si Subek. Nggak salah, geura apa si Subek, ayo. Oh bener, Mang. Aduh, mencemplakkan nama baik lembur gitu, mah. Nggak salah.
Posisinya di mana kau Pong? Sabar aja. Kemana tadi? Met, tadi posisinya mah di gang. Ku ari mah naik motor si Mumu. Kemana buat Aduh aing, motor aing bae madak nu kadosaan lah. Wah, Pasti di Masih Mumu, pan di Masih Mumu marah rehe usah saha. Lu saya kira ayo cari ayo. Semua ngomong ya. Jo, aji Jo. Oh bener di Masih Mumu. Itu motor dulur aing tuh, nu pengen disewakeun ka manehna. Sia motor dulu kudu beres sawakeun ampun aing mah. Mah gemet nempo duit beureum kos ceri. Kumaha tengah cana meureun. Hangos langsung bae ke dulu yuk. Keheula ulah mangeudeurna ulah pasti keheula. Mainna keleuwih kentok. Oh bener taksi memet. Laju kumaha yo? Keheula urang ngitip heulan urang pastikeun. Lempang bae launan. Oh. Hangos ge. Mesti kawawa beral mah hati aing yo. Kane mah kane. Emosional. Si kaki. Geraan ge Subek, ku arangel. Waduh. Kok si Mumu sih tuh ngegerak? Astaga, Mumu. Aing teu nyangka jasa. Mana mu yang nak? Atuh eta Subek dihandap. Oh, nu iya mu. Oh, geus geran Subek. Atuh kalem mu, kalem. Kakarapan aing mah masukkeun nu kos kieu. Aduh. Launan ge Subek, ketihan betul. Dobrak. Oh, Bek. Aing bener ngobrol berapa lah? Gila euy Subek. Dibobok euy Subek. 1 2 3. Aduh. Oi, aduh. Tangkeng aing. Hedak, sarean nahaonan lawang mendobrak-dobrak bae. Nyaho rusak naon lawang imah batur. Gana si Subek. Saria karena lawan di jero imah duaan bae ha. Kami mah keur ngaputiran si Subek tuh, anu sobek. Nyaho. Ngaputan cara. Asa kumaha si Pong balimpona? Wah, ai kitu mah sia Pong. Mitna. Hedak, emang si Ompong ngomongnan gitu ke Sararia? Oh, ngomong naon gitu. Cek si ompong si duaan dek wik cenah. Ompong, lamun seret amat sia. Anca minta bae ka batur. Bek, ampura Bek, aing minta maaf Bek, aing salah sangka sia. Maafkeun aing ya Bek. Minta maaf sia. Geus dah setanyangan bae tuman. Kedeng. Si tinggal ge sateranjangan no. Kemana sarua lumpitna sarua jeung si ompong. Bejo, mau si tiga seranjangan hayang penonton lah. Aing hayang dik. Buka. Minta maafnya. Kumaha ya aing? Iya aing isin kieu bae ngeudak.